Ah, tadi mani watir aki-aki keur seserian eta ojo-ojo dibawa ke polisi geura tewak. Maknya. Heeh. Alah, makan geus aki-aki urangnya. Bawa ke kantor polisi kayak itu. Heeh. Khawatirnya euy. Tak kunaon bi. Jika nama eta peda bari manggul TV seserianana anu si Mang Utar geuningan tipina. Anjing. Tong make ejeung dikarunyakeun bi. Pan eta mah meureunna nu maling TV Mang Utar. Jeung aki-aki deui anjirnya maling TV naon make jeung seserian atuh. Parah anjing. Rempak dunia teh emang geus anjing. Iya bibi aing resiko sih teh aki-aki nu maling TV rarempak. Cek aing mah seselenepan ceu urang maling mah nya. Parah anjing. Teu kudu make jeung karunya maling TV. Kebayang anjing kececala katakan gerawak tewak polisi. Memang mau TV. Aya wae tanya aki-akinya binya. Dasar sisi mut bedog.